Ayeuna mah orang cuang ka situ, urang ningali si Darajage boga situ. Tapi teuing situna kita mah babalongan lah. Siap. Babalongan tuh. Let's go. Jalanan becek. Tos hujan. Indahnya suasana kampung. Kampung mah yang kadonglong tuh. Yang kadonglong batu. Kadong-dong tah. Ulah sing minta digandong. Tak peribahasa ya jangan ngomong kurang mah ya sekarang kamu dibilang tuwung juga kagarap PT kagarap segala rupa di Peru menjaga leuweung aku sadeu ya tuh ayeuna kagarap segala rupana bangunan-bangunan sok da ayeuna mah eueuh ayeuna mah nu ngaranna budak ngorak ka leuweung. Udah ngorak ke sawah jarang lah ayeuna mah. Mane sabaraha ayeuna mah jarang pisang kecuali di lembur-lembur gitu, di lembur-lembur sejen aya pasti. Aya urang tingali ka leuweung hayu lah. Milikan leuweung urang. Leuweung sorangan. Prabu Siliwangi pernah ngomongkeun jaga leuweung, jaga leuweung. Kusababna kestabilan alam teh da ku leuweung. Lain ku perumahan gede baik duit loba lain ngomong ke duit loba mah tah kadang jangan duit karena jangan duit cenah di leuweung juga aya duiteun teh kitu Diberi kujin kan.
pam macam masyarakat bulak bulak kecil tuh Jaya Pudin balai desa. Caang nama lampu Caang. Jadi cuma ada nama niis leuweung teh ayeuna mah jadi aya di leuweung teh paribasa nyebutkeun niis cicing herang mata tiis ceuli Istri herang mata. Aduh, kopian baik. Lingke masyarakat bubulak ya buka pam ya. Ada anteng-anteng batu masih boga ke rumah pam batu mah PDAM pamarentah mah ya. Bayarna kan ada 400 sebulan 700.000 ya mah teu pira. Sebulan 8.000 tuh aya mah amin cengak. Jadi nanaon ini kudu bersyukur atuh urang jeung dibubulak leuweung aya naon aya gitu. Ulah keluh kesah teuing teh hidupna keluh kesah teuing. Makeun anu ngopi ngarokok aya kopi aya dah geus. Cicing dihirup tapakuran hirup tapakuran leuweung itu. Tadi lalajo bus kamera naik gue no. Lalajo terus lalajo dia lalajo leuweung nah gitu leuweung urang teh guys teu ieu teu asri deh cenah disebutkeun kuningan teh slogana kuningan asri tapi ai leuweung teu dijaga.